kunaon aya genep liang eta teh mempertandakeun atau nyilokakeun kudu inget ka rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sadaya nanya alhamdulillah patepang di dina ngeupieu tah ayeuna teh bade naon ieu teh bade ngabahas tentang naonnya bade ngabahas tentang suling. Soalnya seueur patarosan salaras nama mungkuabi itu dirangkum aya titipan patarosan ti rencang-rencang sedaya. Mohon sataanya acana kenalkeun nya simkuring Pauji salaku naonnya artinya da disebut tuan bumi lah gitu nya. Tuan rumah tapi tuan bumi di dieu gitu kan nya anu bade mainkeun suling sanes ku tiasa tapi ku diajar si saleres nama sareng ieu rencangan abinya Kang Dablur. Kang Dablur teh selaku kepoers, jadi tukang kepo gitu, hayang selalu uninga, hayang selalu tahu, hayang selalu wanoh. Ai diajar mah ti saha wae ti mana wae kan. Tah. Jadi ayeuna teh bade ngabahas tentang suling ya. Suling. Mangga pertanyaan anu pertama teh kumaha? Ieu aya patarosan ti Abah Dodeng. Di perumahan Garden View. Kieu patarosan teh. Aya sabaraha hiji nada suling. Nada sulingnya. Mohon. Nada suling teh anu ku abi di peser pangintanya ayeuna ti Kang Jomin Flut. Pami teu lepat mati Ciamis kitu nya. Aya 13 rupi suling. 13 rupi suling teh ti nada e anu pangalitna dugikeun ka e pang panjangna. Oh itu teh nu pangalitna. Mohon ieu nada e tinggi eta teh kumaha? Nadana ngajelengi. Jadi suling ieu teh di modernisasi lah gitunya pemerintah mah. Jadi nadana sapertos piano. Jadi aya 12 Roma Irama pemerintah. Piano sanesnya. Sanes. Janten suling teh di dieu nya baraya-baraya teh aya 12 nada. 12 nada ditambihan ku e nya nu akhir penutupna. Jadi ti e dugi ka e deui. Ti e dugi ka e deui. Jadi aya nada C, nada cis, D gitu kan. Oke, nah jadi sadayana aya 13 ti e ka e deui. Koncina teh tah gitu. Tah rupina mah eta nya Abah Dodeng di Garden View Jalan Caga. Bilih kirang mah dongkap we ka dieu. Di mana ya? Penasaran. Di mana dongkap ka dieu ka mana? Ka Track Record Studio. Anu alamatna di Jalan R.A. Kartini. Nomor 168. Tah eta. Pasir Kalumbi, Subang. Nya. Terus ya petarosan kedua Kang. Ti Kang Tatang di Tegal Kalapa, Subang. Kang Tatang. Naon saurna? Hoyong apal saura bagian-bagian suling teh naon wae? Bagian sulingnya. Nah, abi di ieu teh misalkeun ieu sulingna tina A. Nah, suling tina A tapi ieu anu umumna mah biasana tina G nya upami nada ieu nama tina nada G. Dasarna. Nada dasarna tina G. Sering disebut suling 5 kagenep cenah atau suling 5 genep. Tah, suling 5 genep teh. Janten upami menurut ukuran senti ieu teh janten aya 50 genep senti panjangna. Oh, gitu. Nah, terus kan tadinya kanu pertarosan deui bagian-bagian suling. Panginten aya suliwer, tah ieu teh penutup ieu teh lamun di dieu mah disebut teh suliwernya, saliwer. Iket pangintennya apa mah? Iket suling. Ya. Jadi aya liang sulingna di pale dieu. Nah, ieu liang sulingna kanggo ngasilkeun suara. Terus aya liang-liang suling. Aya liang-liang suling, terus di pengkerna aya liang licik. Upami abi mah nyebat teh liang licik. Nah, liang licik. Jadi ieu teh aya dina suling piur mah katanya anu asli mah
daya nu kieuan gitu. Jadi ieu teh nada lang upami tina nada dasar C mah ieu teh jadi fis. Ieu teh. Jadi nada kresna lah gitu kan, nada fis gitu upami ieu teh. Jadi janten ieu mah fungsina emang tetap ditutup, pamimaenkeun tetap ditutup. Ngan upami dibuka janten fis gitulah. Jadi nada teh lamun dina tut piano mah F langkung sakedih tah eta atau F crash lah. Gitu. Ya. Aya pertorosan naon deui cenah tidinya teh? Ieu ti Akang Maulana. Oh, Kang Maul panggilna. Maul wae gitu. Kang Maul. Ya Maul wae kan Maulnya. Naon saurna? Hoyong apal si Loka Suling teh kumaha? Ieu mah nya menurut pengetahuan abdi we nya ieu mah nya. Punten da anu salaras nama dukanya wallahu alam ge. Gini wallahu alam. Nya da teu apal anu nyana kitu bisi kitu ieu mah kuno-kuno apal kitu disasangka nya nyahoanan eta budak teh. Ya beli aya nu apal mah komen we nya gitu. Janten dina naon tadi teh pertarosana teh? Siloka Suling. Siloka Suling. Kunaon disebat suling gitu panggilnya. Kunaon disebat suling? Sapangartos abdi mah suling teh suling jadi aya dua katanya suling ya su nate susul ling nate ku eling jadi suling teh susul ku eling tah susul ku eling nya susul ku eling suling teh gitu kan atana suling teh nah terus panginten ka ieuna pangintennya da siloka nya siloka suling teh dina suling pelognya laras pelog ieu dina suling ieu teh aya genep liang. Jadi ieu mah teka ieulah nya da ieu liang liciknya. Aya genep liang di luhurna teh 1 2 3 4 5 genep. Genep liang teh naon silokana? Jadi silokana suling kunaon aya genep liang gitunya diputer-puternya. Kunaon aya genep liang eta teh mempertandakeun atau nyilokakeun kudu ingat ka rukun iman. Saurna cenah kitu kan nya tapi wallahu alam. Tapi panginten ai kolot baheula mah nyiptakeun segala sesuatu teh da pinu dengan siloka. Jadi genep liang teh kedah ingat kanu rukun iman. Rukun iman naon wae alah pasti uninga da eta mah nya. Sok atuh sebatkeun. 1 2 3 4 5 genap nah diisi we nya nu apal masuk mangga komen tah di samping eta teh meskipun si suling ieu genep liang tapi nada nama aya 5 da mi na ti la da deui da mi na ti la we di hiji jadi da mi na ti la. Ya, tuh. Jadi aya 5 da mi na ti la. Nah. Geuningan 5 nadana tah suling teh kunaon 5 nada kudu ingat ka rukun Islam anu 5 rukun Islam teh. Jadi kolot baheula mah emang bener-bener nyiptakeun suling teh dugikeun ka sakituna gitu kan. Tah jadi nada liangna genep kudu ingat ka rukun iman. Nada na 5 kudu inget ka rukun Islam. Ya. Tah, terus suling teh ieu teh suliwara teh hiji atawa mancung ka ditu nya. Sahadat. Oh. Gitu. Kita nama hablum minallah gitu kan. Hablum minallah, hablum minanas gitu kan. Jadi kudu aya kesinambungan antara jeung pangeran jeung sesama ciptaan. Kitu panginten tina siloka suling teh. Abot silokan geuningannya. Nembe apal tapi kan. Tah eta nya punten-punten we ieu ge nya bilih aya kalepatan da abdi teh nuju diajar ieu mah jadi sanes sotoy gitu kan sanes sok tahu ieu mah gitu kan. Ya berbagi pengetahuan ya sharing lah itu langkung apal mangga punya di komen terus sabios di dieu supados urang sadayana janten terang silokana teh terus hiji deui nya jadi contoh lain lah gitu kan eta kan sebagian kecil ti suling. Nah, ayeuna kan Sunda teh biasa nama ikon teh kujang. Ya. Nah, ikon teh kujang.
ari kujang naon cenah ieu mah nya keluar ti pembahasannya. Cuman ieu mah kujang kujang teh bentuk tangan salasna mah. Bentuk tangan. Nah, kunaon bentuk tangan? Jadi kan kujang upami di sapertoskeun tangan kieu. Kaluhur kan, sanes ka handap. Ya. Tah, liangna biasana aya 3. Mohon. Liang nu ieu teh. Yeuna nyucung hiji kaluhur, ya gitu kan. Ya, laras. Jadi upami nu apal kujangnya sapertos kieu upami dina panangan mah. Aya ada di nu naonnya? Nu karinding. Oh, dina karinding mah intinya nya. Nah, eta. Abi mah keponya apal sih. Apal wae di. Apal abi mah tuh. Tah, kirang langkungna meureunnan kos kieu tah nya. Ya. Ieu rada jauh pangintennya duka ketinggal kan teh. Ya di screenshot di zoom lah tapi di googling we gambar kujang. Jadi kieu pami di ieukeun mah, pami di gambarkeun nya kanu panangan mah. Kujang teh. Jadi ieu teh salaras nama kujang teh kunaon jadi ikonna si Sunda gitu kan ya. Ikonna Sunda teh tetep Sunda mah etana ka agama Islam. Masih aya kesinambungan. Jadi kieu teh pertandaan atau silokan teh syahadat. Iya. Jadi kujang teh. Kujang teh senjata teh aya di tangan. Bentukna kumaha? Bentukna kieu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kitu lah pami ieu mah nya punten ya. Janten sapangatoan abi mah kujang teh kunaon digambarkeun sapados kieu nya. Sapertos panangan gitu kan. Janten kedah ingat simbol ieu teh nya naon namina teh? Hilap deui ya bilah namina teh tapi sok ninggal abi simbolna gitu dah. Ya, jadi simbol syahadat lah ya, gitu kan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak kitu panginten eta mah nya di luar jurusan panginten. Nandakeun sepuh urang kapungkur teh ngadamel segala sesuatu teh aya maknana aya maknana gitu. Seueur silokanna. Aya pakarosan deui? Ieu aya nu kaopat cara mainkeun suling ieu patarosan ti Kang Wildan. Cara mainkeun suling. Abi ge kirang ngartosnya tapi da ieu mah patarosan titipan. Cara mainkeun suling teh kumaha? Di tiup. Leres, eta mah leres. Moal mungkin disedot ngomol ya suantenan. Janten ditiup, kitu tanya di ieuna. Nada ieu nya nada dasarnya. Lima nada. Ditutup ku da deui gitu tah. Wih deui ka hiji. Jadi pasti maksudna ada teh. Wih deui ka hiji teh. Wih deui kan uningan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Di Islam nama. Tah eta cara memainkan suling tadina aya pertarosan di abi we. Oh, kumaha. Teknik mainkan suling. Oh, teknikna nya. Improv-improvna lah gitu improvisasi. Kan. Tapi kan sok ninggal oge nya di channel-channel nu sanes aya gitu. Di channel Kang Teddy nya. Mohon channel Kang Teddy. Eta jago. Jago nama lah gitu sebenarnya. Eta masterna lah Kang Teddy nya. Sareng Kang naon sih? Eta andanya. Aduan. Kang Yuda. Kang Yuda sareng Kang Teddy nya. Salam rahayu ya. Punten dia sanes ya. Janten cara mainkeun suling teh teknikna nya. Balik deui kanu tadinya nu pembahasan awal suling teh susul ku eling janten seuna improvisasi jadi kumaha hate kumaha kareteg da suling mah mainkeunna ku rasa pakem nama aya nya misalkan da minati lada eta mah etana cuman cara improvisasi sang cara memainkan supados enakeun teh nyata dina hate ku rasa suling mah. Bener dina praktek nama kos ge. Eta kan nada dasarna nya. Pamedina lagu misalkeun lagu Ayun Ambing
Jadi nada dasarna lah gitu kan tanpa variasi. Nah, variasi nanti tanapi teknikna improvisasina tanapi disebut naonnya gitu dah hilap deh gitu dah. Aya ketrok pangintennya, terus aya wiwiu, aya kaleter, terus aya purulu. Kaditu nama. Jadi komedi improv kan seperti pieu kirang langkungna. Jantan si improvisasi suling anu aya katrok, wiwiu, terus sang sajabina eta tiasa ditonton di channelna tutorial suling Sundanya anu leuwih nu langkung ieu nama waktunya langkung di Kang Tedi Sarkan nama. Cuman memang ngasih ulasan karena abg jujur sok nonton channel eta diajar suling teh gitu kan ya. Cuman nya satya diajar mati mana teh. Diajar mati mana wae gitu kan. Terus kan aya terus saur Kang ieu teh cenah Kang Tedi teh da emang kaditu nama improv saurna teh gitu kan. Kurasa teh. Jadi aya nu masih kena jauh lah tebis kena gitu kan kapaninengan gitu kan tapi daraos nya upami nu sa lintas mah enakeun gitu kan nya berarti bisa lintas gitu lintas mah enakeun cenah gitu kan tukang kepo teh eta kita panggilnya cekapnya tah ieu mah ada patarosan titipan anu nembe mah sareng patarosan ti abi panginten bilih aya nu kirang bilih aya nu hoyong naros bade ka Instagram na track record mangga penontonnya bade ka channel YouTube na mangga langsung bade ka Facebook aya Facebook mangga Twitter mah tos teu aktifnya Twitter mah ulah lah seueur teuing mah ulah atau so eta YouTube Instagram sareng Facebook atau so katilu eta pengintennya saya nama ka WhatsApp nomornya mungkin mau diseratkan di dia udah mah teu diantosan tah pangitan sakitu we nya ti abdi simkuring ya hapunten pisan bilih aya kalopatan dina cara menyampaikeunna da masih kena diajarnya mumpung sasih Ramadan cenah kitu kan tah ngopi heula da ayeuna nembe tabu setengah 4 ayeuna teh nya sambil sahur gitu panginten Kang nya tadi teh pami aya patarosan mah di nu tilu sosial media tadi we nya atau nabi dina komen lah gitu di komen teh serius dia kenapa yang request lagu gitu kan yang naon mangga silahkan we di komen insyaallah pami tiasa mah di canakeun gitu kan komite tiasanya hapunten anu kasuhun hampura anu katendak pokona mohon sakitu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.